Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Abdi Ardia Senantara di kelas 10 MIPA 2. Di dieu kuring baris ngalaporkan laporan kegiatan kuring bari di bumi sareng hirup sehat di bumi. Kalayan ayana jarak sosial sareng diajar di bumi anu dipasihkeun ti pamarentah tetep di bumi. Kuring damel kegiatan supados kuring teu bosan di bumi. Anu kuring lakukeun di bumi nyaeta nalika kuring bangun isuk-isuk sareng olahraga pikeun ngajaga awak kuring sehat sareng nyingkahan sagala rupa panyakit atanapi virus. Saatos latihan kuring ngabersihan sareng ngabersihan bumi pikeun janten kuman. Sareng ulah hilap teras mandi sareng rajin ngumbah lengan kuring, kukituna virus anu nempel dina lengan tiasa kalengitan atanapi nyegah virus tina badarat dina lantar lengan. Sareng abdi henteu hilap pademalan abdi salaku murid anu diajar. Sareng kuring sok tuang rutin sareng tuang katuangan sehat supados awak tetep sehat sareng nyingkahan sagala rupa penyakit atanapi virus. Sareng sok nyembah ikhtiar percantenan sareng ngadoakeun yen virus corona anu parantos sumebar di saluruh dunia sareng nyababkeun seueur korban ku sabab virus corona anu tiasa nyababkeun maot gancang. Sareng panggih kuring kedah ngajaga kasehatan pikeun tetep sehat ku cara sehat. Hatur nuhun kanggo waktos ti kuring sareng tong hilap tetep sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.